para wargi anu mulia mangga ayeuna waktosna ngabandungan pidangan carita Sunda dina judul Jaka Lalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Haturan para warga anu mulia anu sami-sami mikaresep kana pidangan carita tanapi dongeng Sunda di mana wae ayana mugia sadayana aya dina kawilujengan sehat lahir sinareng batin kalayan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dina danget ieu pripados sejamedar deui carita anu katunda waktos kamari alatan kasapih ku wanci kapegat ku mangsa nya mitra. Carita Jaka Lalana ayeuna parantos nincak bagian kalima. Mangga mohon ayeuna kalimanya. Atuh satu acana sapatos biasa pripados anu baris medar ieu carita oke kalersan anu nyerat ieu naskah teu weleh-weleh sejana deh hapunten saupami teh mah aya kalersan anu kasabit namina kasebat asma'na kacacandak dina ieu carita ulah kirang-kirang ngahapuntennya teu aya maksud pripados sindir sampir atanapi nyinggung perasaan sing saha bae anu kalersan aya dina ieu carita naminanya. Ieu mah mung pila kadar carita anu teu kantos kajantenan atanapi carita fiktif teh kitu tah. Teu aya pakuat pakait sareng sing saha bae kumagi ieu mah teu aya kajantenanana dina mangsa nu tos kalangkung kitu tah. Teu aya ieu mah mung carita hungkul, carita anu direka-reka oge dipapantes kitu teh ku pengarang. Sumangga atuh supados yang kolong tingkana waktos ia carita sejak di kawitan mangga wilujeng ngadanggukeun. Harita warga kampung Jenggung menikuyur atuh salembur teh nalika aya nu maot teh salerea milu sibuk nunjukkeun kabelaanana kitu teh mah ka warga nu keur kapapaitan nganu acan puguh teh pikeun ngagali kubur ieu teh keur ngurebkeun layon Jumani kulantaran duka teuing dek dibawa dek di mana dikurebkeunana ieu teh pan sok padahal Unir Usep Mip jeung Hoer mah geus kaget harita teh marwa pacul kagok bobolodog cenah mangpengcan salin keur paciweuh kitu kurunyung buldan
turun ti imah Jumani muru ka Mang Ibah sejan nepikeun beja ti Mama Ajengan Sanukri. Harita teh menikah tara rusuh pisan bangun reuwas. Mang Ibah kelanan tong waka diteruskan cenah ieu dewe kata latahan ye ti Ajengan. Mang Ibah oge atuh ngaranag nuker tanyak tunyuk paciweuh teh terus malik ke Buldan nu aya satukang geunana. Or naya naon dan jika nu reuwas geuning geus aya keputusan ngeunaan di mana dek ngurebkeunana. Lain Mang lain sok we ayeuna mah urang ka jero heula duk kating dek ngapanemikeun naon ieu teh. Ayo urang ka jero imah heula itu Mama Ajengan kenungguan gitu cek Buldan harita. anu terus we Mang Ibah oge tetalangke langsung muru ka jero imah Jumani nuturkeun Buldan nu geus teu heula hanyat ka jero. Di jero imah geus nyampak Mama Ajengan Sanukri nuker sila menekonyang hareupan layon Jumani nu geus dirurub ku samping poleng nu geus rada kuleuh da kabeneranna teh deui eueuh samping kebat harita teh keur ngarurub mayit teh. Kitu teh mah lain teu dititah eta ge ku Mama Ajengan Sanukri ajarkeun teh cenah cokot we cenah kaditu ka imah aya cenah samping kebat keur ngarurub mah ngan duka ting kumaha harita teh meni eueuh pisan nu ngawaro. Di palebah deket panto nu ka dapur katara bisodah keur dilalemu ku Bi Aci jeung ibu-ibu nu liana we geus sadar jigana mah tina kapaehanana. Sok sanajan masih katempora misak eta ge euriheun keneh sabari molong kosong ka layon Jumani nu ngajepat di tengah-tengah imah. Sasakali nyusutan cimatana ku tungtung kabaya nu kuleuh. Tah geuning euy sok calik Mang RT calik sok syukur bahagia Abah mah ningali Mang RT sakitu kumela na anu kapapatenan teh. Nuhun Mang RT kaula teh ngawakilan bisodah ieu teh nu keur meunang musibah. Atuh lain ngan saukur bisodah hungkul da kaula oge sasat kolot naafan. Sejang ngaturkeun nuhun ka Mang RT sapara kanca. Alah nu geus ikhlas milu riweuh nyampura ya Abah teh oge pisodah salaku kulawarga almarhum nu geus ngaririweuh Mang RT meureunnan oge kumna sakabeh masyarakat umumna. Teu kedah janten emotan eta mah baji tos sakedahna ieu mah oge tos janten kewajiban kang abdi mah salaku pangurus atuh
Oke salaku masyarakat we urang teh dapat jeung saha deui apan atuh meureunnan tulung tinulung teh tos eta mah teu kedah janten emutan saumpami teh mah aya nu peryogi dipidamel ku abdi oge aya nu diperyogikeun kangge naon bae anu diperyogikeun kangge mulasara almarhum kitu tah boh tanagi boh harta pamete mah aya insyaallah abdi saja ikhlas kasanggakeun sok sanaos basajan atuh salajengna ieu teh hapunten ya sataacana abdi teh bade tumaros puguh da itu teh pada ringungan barudak oge tadi teh di luar teh perkawis tempat kangge ngurebkeunana ieu teh bayi nah bade di astana tempat ngurebkeun masyarakat umum Kampung Jenggung itu nu diwetan teh ya atanapi bade nu di Lebak atuh oge pangapunten pangarsa ieu teh nah geuning layon teh candi kukumaha nah aya nu diantosan kitu ceuk Mang Ibah harita nu sasat ngarasa heran nempo layon Jumani nu masih candi Pulasara masih angger we seperti tadi basa karek jual ti sawah ngan pedah dirurub hungkul meureunnan bari jeung candi mandian pan biasana mun aya nu maot teh sok langsung di Pulasara tara diantep diingkeun samodel kitu malahan mah pan biasa oge mama ajengan nu purah mulasara mayit teh ti mimiti ngamandian bungkus ku boe nepikeun ka nyolatkeun oge jeung saterusna gitu tah sok mama ajengan pisan nya da sasacar manu dipikolot atuh tur anu pangartina dina perkara nu karar itu teh nya dina perkara agama teh pan pangarti ieu na pangartosna kitu tah mama ajengan teh sokomo ieu layon Jumani nu geus puguh ka asup kulawargana keneh komo atuh ningali kaayaan waruga mayit nu sakitu ruksak tur kalalotor teh nah cenah lainna buru-buru dibersihan kalang ngadon diantep we disanghareupan di tengah imah anu ngarasa heran kitu teh lain ngan saukur Mang Ibah hungkul salaku RT balaria oge ka asup buldan nu tadi cakah ciki ka ditu ka dieu oge ngarasa heran pisan komo buldan mah panti keur ditajuk keneh oge basa nyusulan mama ajengan geus ngarasa teu ngarti kana paripolah mama ajengan sanukuri teh nu tepi ka ayeuna taya pisan riuk-riuk ngarasa sedih tapi pantayan wani kedal ari lain Mang Ibah mah nya Mang Ibah nu ngedalkeun bieu kapanasaranana samodel kitu teh nya deka nah atuhnya bahayangan teh teu boga rarasaan kitu sakitu pan eta teh bisa disebutkeun anakna anu sakuma nu sakuduna mah pan ngarasa
ngerasa sedih kan sakalengitan tong poro rarasaan kolot kanu jadi anak pandewek oke nunga ngan saukur batur salembur tuh dua ngerasa sedih jeung kalengitan apa cumani mau teh atuhun gitu cumani mau teh beda eta meureun keur hirupna teu taradak diurus ting deka lieur deka kitu geurentes hate buldan harita nu kerung ningali kaayaan layon cumani nu masih diantep tekung silila ti harita kadenge deui mama ajengan sanuke nyarita tangtu ieu teh balerea oge pasti ngarasa heran kana naon kejadian nya kejadian nu disanghareupan ieu nya puguh mata kaula ngajak kumpul ngariung heula oge ieu teh baris aya nu dek di pedar ka balerea salarea nu aya di tengah imah nya di tengah imah cumani harita colohok bengong sambala di luar oge narongo dina janela udi sarig si kuruyung kaung marolohok we teu sidik nepa seret-seret hayang pada apal samala barudak mah aya nu cebleh segala rupa lantaran katincak sukuna katincak sukuna ku kolot-kolot nuker naroong dina janela sejang ngargepkeun sacarita na mama ajengan nya da salerea ge ngarasa penasaran apanan mama ajengan sanukri sanggeus batuk sababaraha kali terus weh nyarita deui ditujukeun ka Mang Ibah salaku RT jeung ka kadang warga we nu harita geus siap geus haget ngargepkeun ngaso heula mitra ngaso aduh lumayan je urang ngaleueut kopi heula nya alhamdulillah raos ning atuh ieu teh bade kirim-kirim cenanya ka Utos Satya ngantosan atanapi sok ngadangukeun kita geninganan aya dina komen ka pangersa Kang Ade Sukmara tah duka di mana teh Kang Ade wilujeng ngadangukeun ka Ade oge ka Mariana Yana nya Kakang Mariana Yana tah duka di mana deui sok atuh ieu keun dikeun nya dina komentar dina kolom komentar disebatkeun ti mana na supados urang urang sapa gitu tah urang kirim-kirim ya jika dina radio oke Kakang Rahmat tanya wilujeng Kang Rahmat di Kampung Jenggung baju paci weuh rupina nguruskeun anak buahna tah oge kasakumna Kampung Jenggung we tah sadayana nu mesti keneh ieu geuninganan aktif ngarona ananya eta para remajana mohon para remaja Karang Taruna Kampung Jenggung DJM mangga wilujeng ngadangukeun kasadayana ka nyaku melah ka warga Kampung Jenggung ka kasepuhan-kasepuhanana oge atuh salajengna oge ka Kang Jaja Sutarya
sok leukeun atuh teh geuning ngomen. Mohon hatur nuhun kasadayana cing cirining meureunan. Aya nu ngupingkeun ieu teh ye peribados. Medar ieu carita teh nya nuhun pisannya kana kanu tos non kitu ngadangukeun oge tos subscribe tah kana channelna anu like kitunya mohon anu tos komentar hatur nuhun sadayana nya mohon alhamdulillah hatur nuhun mugi awe di balesku kasayan tuh ku Allah Subhanahu wa taala mohon mangga tuh urang lajengkeun deui nya. Tapi ieu teh kumaha geus ngarumpuh salarea kitu? Sok eta nu aya di luar, hei. Hadi hei, sok arasup atuh. Utamana mah ieu teh ka kolot-kolot ahli kampung Jenggung. Laina kunaon pan? Alah. Ame salere aja disaksi. So kamarana sabade dieu teh. Barukdak mah wayahna kalaluar heula. Bere tempat ieu keur para kolot. Kamana geuningan ieu teh? Bae Sarip. Kianang. Mang Haji Apon. Bagarsa oge kamana ieu teh Mang Haji Satipi geuning can katempo ye. Saur Mama Ajengan Kiai Mama Ajengan Sanukri nu harita nitenan para kokolot lembur anu disebutan tadi mah geuwat ararasup da teu tatagi kitu teh mah araya di luar cari ngogo sabari kitu we ngaradu bako di pipir imah ngan Mang Haji Satibi meureunan eueuh teh atuh teu kudu dititah harita teh mangibah marentah ka Jang Hoer sangka nyusulan Mang Haji Satibi ka imahna atuh teu talahang ke Hoer teh miang we ka Lebah Kulon seja nyusulan Mang Haji Satibi ka imahna teu kacaritakeun di jalana harita Hoer teh kungsi lila geus ngurunyung deui dibarengan ku Mang Haji Satibi nu geus haget dangdan geus bebersih meureunan jigana tadi teh mandi heula jigana manehna mah ke mandi heula meureun di imahna Mang Haji Satibi teh datangna sabari ngengelek Manila bikang nu katempo rada gede oge sigana teh Manila uninga mitra Manila teh entog teh kieunya di Cianjur mada disebatna teh Manila eta teh jadi wewengkon nu sanes mah eta teh pan entog nu kitu teh nya ieu teh urang teh sakantenan we urang ngakur-ngakurnya sok sanaos urang geus sami-sami gaduh bahasa Sunda gitu tapi sok aya we bentenna tiap daerah teh geuningan tah kitu di wewengkon Cianjur mah disebatna teh Manila gitu kana entog teh mangga urang lajengkeun deui sabari terus we ngeceuwis saacan hanyat ka imah teh diburuan Mang Haji Satibi paparentah heula harita teh ka Hoer Hoer ayeuna ilaing pangbencitkeun heula ieu Manila teh Mang Haji karunya keur si soda keur bisoda nyumbang we ieu mah pan Mang Haji mah teu mere nanaon ieu mere Manila ieu
udah kon we ari kitu teh mah berendah biasana mah beureun pasti loba ya teh nyumbang keur sakaliun berak we karunya euy keur keluargana nu maot hitung ngalayad we teh mau haji teh ieu teh gede ieu manila teh sarua jeung daging manuk onta yuk ngan di Mekah mah padahal kieu aduh deka sok pamujit ku nyawer ade we Mang Haji mah minta eta tunggirna omatnya ulah dikasutakeun teh tunggirna kok kalah sepisan eta teh Mang Haji mah kana tunggir teh ibakeun ka dinya tunggirna mah terus we jangjangna pingpingna we mun bisa mah eta ieu na jano anu ari manila we iya mah ya ari Mang Haji ya teh nyumbang ka kulawarga nu maot atawa ngan saukun itah panguncitkeun hungkul aneh deh ka ieu Mang Haji mah kalakuan teh sadayana na tutup menilo bating protes ting atulah pipira ge nita mujit mencet Manila komo mun dititah muncit onta jika di Mang Haji baheula di Mekah da eta mah itu gerak kajarok mah ji lain hayu we ngecek we isu ieu mah yo ayo Allahu Akbar Cek Mang Haji Satibi harita sanggeus cacarita jeung hoer teh manehna harita langsung hajat ka imah Jumani tapi pas nepi kana golodog sukuna ngadonti poros sampai asup ka kolong aduh deka jadi teh golodog teh si Jumani itu pada mau teh ngomen ulah golodog aduh ampun deka ya ayo pokna Haji Satibi nu harita langsung di barantuan unggah asup ka jero imah tah geningan terus datang ya sok kebat calik maji geus kabeh merenya geus ngumpul anu majigana teh Mang RT saur Mama Ajengan Sanukri sabari ngareret ka Mang Ibah nu direret langsung surti ngajawab Pak parantos Opina Ajengan sadaya sesepuh kampung Janggung parantos araya ya kajabi meureun aya saurang teh eta ka Kidasim carogena nini jua saurna mah cenanya nujuna nyaba ti kamari teh ka kolibah ka ditu duka bade naon rupina tah can dongkak meureun dugi ka ieu oge nya syukur atuh ari geus area mah keun bae ari nu keur nyaba atawa keur aya halangan mah tah ayeuna kieu ya teh Abah ngariungkeun balarea teh taya lian ti menta dihampura Abah teh atuh saja bati eta oke aya nu dek dicaritakeun ieu teh ngeunaan kejadian itu mibah ka Abah ke anak Abah maksud teh nya lain anak Abah pituin
nya jeratna si Jumani atuh terusna teh salian teh eta meureun salaria oge salila ieu teh pada penasaran meureun nya kapan tiba lagi geningan sok nararanya wae kabeh teh ngeunaan silsilah atawa asal usulna Jumani di mana asalna jeung saha di indung bapana di indung bapa pituina gitu dah taku lantaran gitu ayeuna pisan waktu abah ngaguar sejarahna sok atuh sok salah kesiannya ku Valeria muga-muga we atuh aya hikmahna oge pikeun dijadikeun pelajaran ka urang sakabeh ya khususna mah keur abah pribadi keur pada ningkatkeun oge nguatkeun keimanan urang kanu Maha Kawasa. Mama Haji Sanukri, emaknya Mama Hajingan Sanukri. Sakedapan mah ngarandeg heula cumaritana. Nu ngariung we harita rada bararengong. Ningali Mama Hajingan bangun nu seungah dek cumarita teh. Samalah mah make dibarengan ku ngarahu terus beremkeun kadua socana jiga nuker ngagerendeng babacaan mungguh salaria oge heran lempo soca Mama Ajengan nuker dipeuremkeun teh di sela-sela jurus socana ngemeng ku Cipanon malah rada juuh oge narek teh heran kumaha atuh panti tadi mah bororaah make jeung ngaluarkeun cimata riuk sedih atawa kaget oge pan henteu Mama Ajengan teh tapi nya teu aya nu ngomong eta ge salerea salianti bengong mah nempo paripolah Mama Ajengan Sanukri serupa kitu nu harita mbukakeun deui kadua socana kalayan dibarengan ku rumenghap dek cacarita teh pok atuh Mama Ajengan Sanukri teh harita cumarita deui sebenarnya mah berat abah teh ya teh kumanya kuka mak aduh Gusti aku astagfirullahaladzim abah salela ieu rumasa munian Rusia ngeunaan Jumani ka Valeria dosa meureunana dosa abah teh da puguh nya munian hiji perkara anu sabenerna mah kaasup teu wajar kata mah ieu teh asa teu ilahar mun teh mah diguar tadi barengan kalian disaksian mah
Bisa-bisa kalahkah bakal jadi dongeng nu bohong. Dongeng bohong, bohong malulu. Kumaha we ieu kalakuan tukang dongengnya, tukang ngarang dongeng. Kumaha ari Abah Sanukri ya teh aduh ampun ya. Nyindiran pribados oge apa ajengan ieu mah ye. Mangga urang lajengkeun deui. Dagu sabab gitu. Urang ngariung mere ayeuna. Khususna para ahli kampung Jenggung. Sing jadi saksi eta ya. Ulah nepi ka nimulkeun mang pirang-pirang pananya jeung kapanasaran. Anu sabeh tutuna bisa-bisa nimulkeun fitnah. Pandosa meureunnan ka lapah teh. Sok atuh ayeuna mah kalayan dibarengan ku maca bismillah jeung zikir oge sholawat. Urang nada widi kanu maha kawasa. Sok atuh salerea ayeuna bareng maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mamajengan Sanukri harita muru kalayon Jumani nu ngajepat di tengah imah. Kalayan salerea hampir bareng maraca bismillah, zikir, jeung sholawat. Meninggal guru teh agem kadengeuna estu mata keung karasana teh ku balerea. Sok sanajan harita teh kaayaan geus wanci manceran kitu teh mah. Samalahan masa kedeng deui kicigana adan lohor. Kumaha atuh lajengna ieu carita? Mangga diantos we nya dina bagian kanu salajengna. Insyaallah sanes waktos urang teraskeun deui. Kumargi geuning ayeuna mah waktosna ya waktosna nya kabujeng teu nyekapan tah mitra aduh nyakanya. Ya atuh langkung luhur saur bahe carekna ulah kira-kira ngahapuntennya ka pribados ieu. Tangtos seueur kirangna, tangtos seueur lepatna kasadayana. Nuhun, aduh hapuntennya mitra. Mangga atuh pribados saja undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.